Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Man ramadurun li safinati yarkabu ran sumaduran as-salah wa kadza tariqul haqiqatu ya akhi min ghairi syari'atin lan tasulah fa'alaihi tajinun lidhahiril jali bisyari'atin liyanura qalbun mujtala wa tajula'anudul matun kayyum kina lidhariqatin fi qalbihi anta anjula walikul liwahidin tariqun min turuh yakhtaru fayakunu min dawasilah kajulu sihi baina lana memorabia wa kakas radil awradi kasaumi salah wa kakhid matin linnasi wal hamlil hatab litasadukin bimuhasalin mutamawilah. Man ari sing saning jalma eta roman ja eta siman doron kana mutiara lisabinati eta yarkabu numpak eta siman lisabinati kana perahu wayagusu jeung teuleum eta siman bahron kana lautan summa hasala mangka terus ngahasilkeun eta siman durron kana mutiara
Man roma saning jalma anu maksud durron erek moro kana erek neangan inten mutiara eta yarkabu pasti kudu tumpak heula si jalma lisapinati kana perahu geus kitu tuluy wayagusu lep teuleum eta siman bahron kana jero lautan summa hasala mangka saterusna bisa ngahasilkeun eta siman teh durron kana inten mutiara teh. Nah, jadi dina jalan menuju ke akhirat teh nyata teu meunang teu kudu nyepeng kana tilu pola, tilu cara, tilu nyaeta tilu rupa. Hiji kudu make syariat. Teu naon syariat nyaeta parentahan Allah jeung larangan Gusti Allah. Kadua nyaeta kudu make tariqah. Mana aya naon tariqah nyaeta kudu make jalan api, kudu make jalan hati-hati. Tariqah teh kitu. Kudu make hati-hati, kudu make api. Oge nyaeta kudu make kudu make merangan nafsu. Jadi kudu make merangan nafsu. Teu aya namun tamah dina nepikeun ka pangeran, nepikeun ka akhirat, tuluy make jalanna teh jalan resep gitu. Jalan lemes teu aya. Jadi kudu make proses heula. Eueuh ta urang teh kikieuan teh moal ayeuna ayana genahna hiji ulama, dina hiji tariqahna, dina hiji jalur ibadahna, anjeunna sabada menempuh proses mujahadatun nafsi. Lain jol genah gitu. Kok genahnya ayeuna mun tawiridan peuting, kok genah salat peuting, kok genah salat sunat, atuh meureun teu jajal genah. Da perang heula atuh tadina. Perang heula. Tah, geus ayeuna mun teh mah perang namunang ngelehkeun nafsu teh ta eta genah teh. Lain jol genah model urang mata urang ayeuna ku sabab urang mah teu make proses mujahadah heula, teu make proses riyadhah heula, ya apa adanya gitu. Ngeunah lain gitu. Ngeunah lain da ari ayeuna mun teh mah teu sama sakali deui, da hayang salamet teh gitu. Hayang salamet di akhirat teh, tapi da geunah mah ai geunah mah da kudu make proses heula. Tatapa gitu nyepen pokoknya mah kieu da ayeuna mun matematikana nya erek ayeuna mujahadah rek diajar ngalatih nafsu mah tilu kata. Hiji tarkut ta'am diajar teu beuki dahar hese. Kita aya namun teh boro-boro eta tarkut ta'am ngemplengan beuteung kayak gitu tah. Papan orang pan hayang pinuh wae. Hiji tah. Dua tarkul manam. Diajar ayeuna melek. Ai urang jam 10 geus leungut atuh dah. Ayeuna jam 11 geus leungut. Komo ayeuna mun teh mah ari itu da anteng-antengan mang tahun-tahun. Jadi kolamna teh ai bangsa ahli-ahli riyadhah, ahli-ahli mujahadah lain sare model di bumunah ku urang. Lain kolamna teh ninggal ayeuna kerasa buya, ninggal kerasa buya nu matak teu puguh nu kitu mah.
dari urang apa jadwal tidur di jadwal makan pakai tema yang tak itu mah aya jadwal gitu naon tuang lamun ku lapar teuing di mana we laparna gitu orang mah pan ayeuna disebutkeun disiplin lagi gitu kajeun can lapar waktunya makan kajeun teu hayang ge dahar gitu tuluy teu tuluh ai urang mah jadwal tidur dipeureum-peureum anu kitu lain jadi kulem di mana-mana golobah teh geus mepet deui buya tinggal di mana geladukna gitu upami ayeuna tos teu kiat-kiat teh tuang di mana we ayeuna mun teh moh hoyongna naparna teu hiji tarku to'am kadua tarkul manam katilu tarkul kalam eta kuncina ulah ngomong anu teu guna ulah ngomong teu guna ninggalkeun loba barang dahar ninggalkeun loba sare ninggalkeun loba ngomong tah deuk nepi ka pangaran eta kuncina eta nu tilu can aya di urang malah urang mah sabalikna ari tempo hees nyari ari tempo kudu nyari tempo ayeuna keur maca Quran keur ngaji hees gitu tah hese ieu teh da kudu ayeuna make proses teh nya tah ayeuna kitu mah lain ketika ieu ayeuna mun tamare mulai ieu rek munajat ka Allah Subhanahu wa taala leungit lapar leungit teu hayang sare leungit tuluh leungit hayang ngomong ke sok ayeuna mun teh eta teh nyaeta disebutkeun syariat teh maka ulah terkecoh urang di mana-mana ayeuna mun tama aya anu ngaku-ngaku geus tepi kana hakikat abdi mah teu kedah salat lage da tos di Mekah tong terkecoh gitu malah abdi mah saumna ge lebih berbobot saumna saum manah abdi mah aya dahar sangu mah beurang ayeuna tong terkecoh ku kitu eta teh ngaranna teh nyaeta lin hakikat ngaranna teh hakikatan gitu maka disebutkeun ayeuna mun teh mah baheula mah nyaeta nu kitu teh adalah teu aliran hakikat mikung hakikat teu ecereuk kitu nyata teu make syariat teh kawas kamari teh da geus nasibna ti pangeran dicalonkeun jadi eusi surga ana mah kejeng ripo-ripo mah kejeng kudu salat kudu ngaji sagala da anggar mah kamadajigna tah eta teh hakikat nu teu make syariat teu kudu salat teu kudu ngaji teu kudu puasa ai ti dituna geus picalonan surga mah tah eta teh hakikatan nu kitu teh hakikatan kudu make syariat tuluy tarekat ayeuna mun teu make satiap urang erek menjalani ibadah pikeun nepikeun ka pangeran teh eta teh kudu make perang heula jeung nafsuna make perang heula jeung nafsuna kumaha perang deuk nafsu teh perang deuk nafsu teh sakur ibadah sakur kahadean eta pasti bertolak belakang jeung nafsu catatan sakur ibadah teu sakur kahadean teu eta pasti bertolak belakang jeung nafsu lain tuh ya di dinya teh urang teh jol aya geunah tah geus di kamari dina burda curiga nah aing bet geunah dah ibadah mah ayeuna mah teu geunah
Nah aing bet resep kontrol naon ieu jadi resep naon ieu jadi genah engke teh bakal ketebak oh meureun we aya dahareun aya hakaneun tah ketebak oh meureun we aya duit pi duit tah ketebak tah si nafsu teh gitu kesarangan we gitu mah oh geningan di dinya teh aya namun teh jelema anu dipikaresep ku urang aya kabogoh urang tah peda aya namun teh makaresep nafsuna aya dina tempat ngaji gitu peda karesep nafsuna aya di masjid jadi sebenarnya lain aya ngaganggu ka pangeran naon nuturkeun ka hayang nafsu ngan kabeneran karesep nafsuna aya dina tempat-tempat ibadah gitu tuh kapagi nu atak ayeuna teu make thariqah mah teu make ayeuna riyadhah mah teu make ayeuna mun teu perang lajeng nafsu mah moal gul ka pangeran teh moal beunang ieu ayeuna kabahagiaan ayeuna di akhirat teh moal beunang kauntungan di akhirat teh moal da eta mah naon atuh da dorong-dorong ku nafsu didorong-dorong ku nafsu hakikat mah nyaeta buahna hakikat mah buahna kumaha ayeuna mun hakikat buahna heuh ayeuna aya surga neraka siksa jeung ganjaran tong ngatur-ngatur da eta mah hakikat da Allah tong ayeuna mun teu ngatur-ngatur ayeuna mun teu madaetan Allah mata ayeuna mun teu saur ayeuna sapalih ulama saur ayeuna mun teu sapalih ulama saur Imam Bisri radhiyallahu taala anhu nu disebutkeun nyaho kana hakikat teh tarku mulahadatu mulahadati sawabil amal taralurat leret kana ganjaran so ayo urang saeutak geus ganjaran we tong dileret tong ditingali tong jadi ukuran tong jadi udagan hayo we ngarah ganjaran eta mah paranti budak leutik hese dititah engke dipasihan permen tah kitu ngarah daek tinggal ayu urang ieu teh budak kolot ai kolot mah lain ayeuna mun aya we ganjaranna maca anu ah mangga Gusti abdi mengagung ka Gusti bade diganyar bade ayeuna teh kumaha Gusti we da judulna ayeuna mun teh abdi dipiorang ku Gusti bade ayeuna mun teh diganyar kumaha Gusti we bade ayeuna mun teh maka neraka bade ka surga kumaha Gusti we ngan hoyong maka surga Gusti kan andai kata umpami ku Gusti kedah ayeuna mun teh maka neraka wios da abdi tos ngagugu ka Gusti kana parentan Gusti kitu latarkul amal jadi disebutkeun keilmuan nyahokan hakikat seseorang tahu kan hakikat nyaeta lain teu amal tapi teu lurang teret kana ganjaran artina dekul Gusti abdi seja ngagugu ka Gusti dekul Gusti abdi seja ayeuna mun teu nebihan kana larangan Gusti ganjaran siksaan ah mangga teu langkung Gusti kan abdi mah hoyong mah aya ganjaran Gusti gitu. Tapi kumaha Gusti we bade ka neraka bade surga aku mah Gusti we tapi hoyong mah Gusti kan surga kan abdi ge nyebutkeun inna nas'aluka ridhaka wal jannah tak gitu jadi prak gitu di dia nyata dengan perumpamaan ari syariat cenah ayeuna mun tanu kumaha nyata syariat mah cigah parahu teh aya tarekat jigah ayeuna mun tamalautan teh sementara tujuan maksud anu pokok nyata adalah hayang menang hayang ngaraih inten berlian anu aya dina dasar laut teh ngan moal mungkin ayeuna mun teu bisa meunangkeun bisa mendapatkan eta inten berlian tanpa alat naon ayeuna mun teh kudu sadiakeun heula parahuna mun ayeuna mah alat selam meureun di dieu macan aya alat selam meureun baheula mah kitu sadiakeun alat selamna geus kitu ayeuna mun teh mah celak ayeuna tincak nyebrang kana naonna kana lautanna lep eta
Nah, begitu ayeuna lep teh, begitu ayeuna lep aya mun tama nu meunang mutiara nama inten mah aya nu teu meunang da hakikat teh. Tapi sok sanajan teu meunang da geus berusaha. Sanajan teu meunang oge. Ieu ayeuna mun tama anu tan berusaha, ujug-ujug ayeuna mun tama si itu oge ayeuna mun ta kamari tuluy antrup kana lautan, tuluy ayeuna teuleum kana lautan. Geuningan teu meunang keun bae da geus usaha. Geus aya syariat jeung geus aya tarekat. Jadi ulah ayeuna mun tama jadi tujuan utama ari surga mah lain ulah hayang, ulah jadian teu langkung Gusti. Tapi tujuan anu utama lakonan parentahan pangeran gitu, jauhan larangan pangeran, tuluy make ayeuna mun tama cara-cara anu apik tegasna make ilmuna. Tuluy make ayeuna mun tama jeung merangan hawa nafsu make sabar, tuluy make ayeuna mun ta mujahadah, tuluy make dines sasungguh-sungguhna jiddah make ayeuna anu cara sungguh-sungguh. Adapun surga jeung neraka teu apa. Man ramadurron lisafinati yarakabu sajalma ain hayang menangkeun intan mutiara pasti manehana kudu numpak heula parahu. Geus kitu tuluy ayeuna mun tama antrup ka lautan, geus antrup ka lautan tuluy teuleum ka dasar lautan, summa hasaladurron kakara bakal meunang intan berlian teh karana mutiarana aya di dasar laut. Ari teu make teuleum heula mah kana laut. Ai teu make heula teuleum ayeuna mun teu kana laut. Tah eta ge kitu. Hayang ayeuna meunang ganjaran, hayang ayeuna mun teu asup ka surga. Teu biasa ayeuna mun teu make naon, make salat heula, make ngaji heula, make ngajauhan larangan pangeran heula gitu. Geus kitu teh ayeuna deuk ngalakonan parentahan pangeran teh pan aya hoream heula, aya tunuh heula, aya capek heula, aya cangkeul heula, aya jauh heula ketik tarikatna. Kakara engke ayeuna mun pantes lamun ngaharepkeun surga teh. Pantes lamun ngaharepkeun ganjaran teh. Da geus aya gawena. Bari ayeuna mun ta gawena nu maksimal ulah asal-asalan. Ulah asal-asalan. Salat ulah asal-asalan. Maca Quran ulah asal-asalan. Itu maka ayeuna mun tama thariqah mah kitu. Jadi sagala rupa ayeuna mun tama pengabdian ka pangeran, ketaatan ka pangeran nyaeta asal-asalan karena eta teh teu make thariqah. Teu make ayeuna make jeung merangan hawa nafsu gitu. Ya maksakeun teh maksakeun ayeuna maksakeun dina raraga ayeuna ieu perang heula jeung nafsu mah gitu. Tas kayeuna mun tama saperti kitu wa kada jeung eta saperti anu geus dicaritakeun bi at-thariqatu jeung bari saperti nu geus dicaritakeun bi tadi at-thariqatu ari thariqah oge wal haqiqatu jeung hakikat ya akhi he dulur kaula min ghairi fa'li syariatin tina ayeuna mun tamah henteu migawe henteu tina ngalakonan syariat lantah sula. Jika aya intan mutiara anu aya di dasar lautan teh anu tanpa ayeuna mun tanumpak parahu, anu tanpa ancrup ayeuna ka lautan teh, anu tanpa ayeuna mun teuleum ka lautan teh, mana mungkin ayeuna bisa menang intan, mana mungkin bisa menang mutiara di jero dasar laut ayeuna mutiara lagi. Ieu ayeuna mun tama at-thariqah wal haqiqah min ghairi fa'li syariatin tuluy ayeuna mun tama hayang menang surga caritana, hayang ganjaran caritana, hayang ayeuna mun tama kanikmatan surga caritana.
Nu kamari teh hayang widadari surga caritana, hayang hiburan-hiburan ayeuna di surga caritana, min gari fa'li syariatin, ari salatna tara, ari ngajina tara, ari puasana tara, lantah sulah. Wah, biasa kita ya ngarah tereh ya mah pan ayeuna mun tam hayang geuranggeus. Hayang ayeuna mun teu geuranggeus. Ieu mah kitu ayeuna mun teu geus kamari geus caritakeun. Ieu mah dina raraga ngareuah-reuah. Ngareuah-reuah Ramadan mah. Jeung ayeuna mah asa kareureuting peuting tadi hungkul. Nah, ieu ngajara ramping teh jam 3 tan aya. Setengah 3 can aya ieu Ramadan ayeuna kareung Ramadan aya duka di dieu ditambah mah ieu mah di dieu eta bentang nah teh ayeuna mun teh biasana rame nu tadarus rame ayeuna tahrim ayeuna teu rame ayeuna mun teh anu maca shalawat di daguan teh ka jam 3 teh sepekar gitu duka mah geus tara saup meureun ayeuna mah teu make saker geus ari ikhlas meureun kitu ayeuna mah teu make saker cara beli da kitu ayeuna teh cing mangpon meureun eueuh sapekerna meureun deui tajuk jarang beli mangpon ya ayeuna mun teh penting tadi teh tapi penting kamari di awalan di tipati eta aduh kuat ya orang hayang ngareuah-reuah ya ayeuna mun teh Ramadan coba ayeuna tengok ke urang apakah ayeuna mun teh mungkin seorang wali Allah Subhanahu wa taala bisa lesot bisa gugur bisa jatuh tina tugas kewajiban-kewajibanana kapaduan-kapaduanana teu mungkin boro-boro ayeuna seorang wali boro-boro ayeuna seorang ulama lepas tina syariat junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicarioskeun dina hadis bahwa junjunan nyaeta netepan sunatna hatta tatawarrama dugi kabareuh qadamahu dua dampal sampai anak balas kulami ngadegna apan junjunan teh inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara tos teh aya masalah ayeuna mun teh mah urusan jeung dosa-dosa tegasna mah ayeuna mun teh aya jaminan apan ayeuna mun teh mah maghfirah Allahna pengampunan Allahna kumaha ayeuna nu seorang nabi kakasih Allah nu tos dijamin diampuni dosa anu kapengker dosa anu kapayun teh tapi dina netepanana dugi kabaruh dua dampal sampean saking kulami ayeuna mun teh pantasna mah ajal merdeka bebas gitu tah ieu teh ayeuna mun teh mah ieu teh perhatian ka urang bahwa bisi aya anu ngaku wali gitu bisi aya ngaku wali geus kuring mah ayeuna mun teh geus aya ilham geus aya ilafat geus dijamin ayeuna mun teh di surga teu kudu riweuh we badah nah handak Kangjeng Rasul oge tos dijamin ayeuna diampuni dosa anu atos sareng anu bakal geuningan kitu syariatna teh ngadeg netepan ayeuna anteng begitu di komen ya Rasulullah alam yaghfirillah laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara apana kaulanun Allah parantos ngajamin bahwa ayeuna mun tama gamparan mah tos diampuni tos dihapus dosa-dosa anu kapayun sareng kapengker waleran junjunan afala aku abdan syakura nah henteu hayang lamun kami disebut ayeuna jalma anu tukang syukur jadi anu nyakola mah anu berpendidikan anu dewasa dimanja teh lain leha-leha tapi leuwih hati-hati ta urang mah lolobana sok ayeuna mun tama sok ayeuna kajebak eta kenah-kenah boga dunungan bageur samena-mena teu lila ayeuna saton kemudian pecat teh kitu
sing horeng uji coba meureunna ngetes ayeuna dunungan teh gitu jungjungan mah teu ayeuna kajebak ku Allah ayeuna dikitukeun teh bari Allah nalin kajebaknya andai gitu tapi teu kajebak tanya kolat ya. Jadi di mana-mana ayeuna urang dipikanya tuluy urang ayeuna mun tama disayangi ku seseorang ulah terleha-leha. Jadi kumaha ieu mensyukuri berterima kasih karena jasa orang lain kudu lebih hati-hati sebenarnya mah lain ayeuna mun leha-leha ketika orang menerima jasa kebaikan orang lain lain ayeuna sila ipis lain urang kudu lebih hati-hati aing kumaha narimakeunana ieu aing kumaha ieu berterima kasihna aing ieu kumaha ieu ngulangkeun jasana jasa kahadean manehanana kitu. Mun teu bisa ayeuna mun taku tanaga mun teu bisa ayeuna mun tamaku harta doa sing bener atuh ngadoakeun jelema-jelema anu hade ka urang teh ulah leha-leha urang sila ipis tibrau ya kan we da ayeuna mun teu jelema nyaraah ka urang jelema barelah ka urang kudu boga tugas lain mun teu boga ayeuna ku harta mun teu boga ayeuna ku tanaga doa sing bener doa sing bener kanu nyaeta berjasa ka urang kanu berjasa doa urang boga tugas ayeuna khusus di dinya ngadoakeun ka ranjeunna panjungjunan ayeuna mun tama ngadaukeun bahwa di mana-mana ayeuna mun tama maneh dibere kahadean ku seseorang Pakapiuhu balas ku maneh balas kahadean batur hutang hade bayar hade hutang alus bayar alus hutang budi bayar budi wa illam tukafiuhu lamun maneh teu bisa ngabales kana jasa kahadean batur pado'u lah doakeun ka maneh